Selamat siang, Assalamualaikum, Swastiastu, Salam, Sampurasun. Kita kembali lagi di channel Nata Dewi Sunda. Biasa mah menunai nate si Jakarmen. Aduh, gimana goleng gadeng lah. Payah naik nama mam teh kesahan daok, dai mahai cayan sancana orang mam teh orang ada ahalanya. Ayo sadayana orang tua Cik Mam beri mam teh orang mah biasalah beri cerita-cerita teh ya ayeuna cerita biar nyeritakeun perjalanan mudik arek lebaran tahun 2018 ceritana rek mudik di Bali ke Jawa Barat. Nah sancana cerita teh orang mam heula ya orang wapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, enak. Makanan sendiri mas tetep munah. Nah ceritanya kieu abi teh kan tahun 2018 teh ceritanya mikirnya kieu soalnya nama mah kamu di soalnya kan itu cukup ongkos lah gitu biaya kan seueur daun soalnya kan memang ratusannya ke Jawa Barat teh itu kirim we gitu tapi tiba-tiba menang rezeki lah abi teh gitu. Alhamdulillah ada abi teh beli tiket pesanan abi teh tuh bebeja ka mama bahwa pesanan trek balik abi beli tiket teh isuk-isuk mangkat langsung beli tiket pemberangkatan berang lantas beli tiket abi teh beres-beres siap-siap 2 tas dah kona anu barang-barang mau dibawa anu henteu lah penting-penting nak gitu tapi 2 tas ke 2 tas lah leutik sih gitu teh abi kan teh nyahonya lamun adat lain adat sih cenah cekolot amangkatan teh ulah Sabtu goreng tapi dibalik ge aya peraturan gitu teh amangkatan teh ulah poe Senin cenah gitu tapi dah abi mah mikirna abi teh lain orang Bali gitu nya jadinya Allah alam yang penting berkah selamat lalu abi mangkat ke Senin akhirnya berang dah jam 12 abi mandi beres-beres jam 2 teh mangkat naik travel soalnya kan bus nanti di Gilimanuk jadi bus nanti tuh lewat ke daerah nuku abi di perantau di tempat pegawaian gitu. Gitu teh jam 2 teh mobil datang mangkat dah sekitar di perjalanan teh 2 jam perjalanan tempat kota abi merantau abi kan ke penyeberangan teh 2 jam gitu kurang minum lah ada imelain endosnya tumben hayang minum iya tah jarang lebih minum manis-manis teh cuma istilah hayang minum manis-manis gitu lah. Nah situ tapi nyampe di Gilimanuk nunggu 15 menit datang bus teh di Denpasar naik dah abi teh karena lebaran teh oleh 50 deui ke lebaran jadi bus teh macet hari teh abi tuh gitu bulan arek Agustus sudah pokoknya mah Juli Agustus September Oktober teh cuaca laut teh jelek gitunya cenah angin itu mau pergian tuh oleh sampai bulan eta gitu cenah goreng soalnya angin laut gitu tidak abi memikirna Allah alamnya
aing pikiran kan kitu mah da mal balik-balik meureunnan. Nah, akhirnya abi teh antri kuat saja masuk ke kapal teh pinu abi gemeni aduh kumaha cenah teh berkah selamat. Meski itu abi teh bis abi nu tumpakan teh geus arek asup ka jembatan, arek asup ka kapal aya pemberitahuan angin gede waspada gitu. Geus gitu teh giliran beuseun ku abi ditaikan naik ka kapal, beus teh asup ke jero kapal gitu loh, bacai. Ayo itu memang hari tau nya ombak teh yang di sisi oge ngoyang-ngoyang gitu teh. Ini goyang-goyang tumben gitu. Abi teh ngadoa we gitu. Pemberitahuan penyeberangan rek ditutup cenah sementara 15 menit atau 20 menit. Soalnya ada angin kurang baik. Sieuna naon? Ayeuna koda kapal anu ku abi ditaikan mah rada murugul mareunna nya. Angkat batur mah can mararangkat eta ge aya tot kabeh gitu. Nu abi mah nu ditaikan teh murugul. Angkat langsung pas abi mangkat pas dermaga tuh tutup tank gitu. Bagian geus kalau kontek-kontekan ada kan atau malah yang nelpon anu mundar mandir abi mah santai asup abi mah dari sebenarnya jarang abi mah cing di luar teh menaik kapal teh soalnya abi mah mabok laut gitu. Ai perjalanan di mobil mah sakitu jauh lagi abi mah tara mabok, tapi mun naik laut mah rieuh mabok pusing gitu loh pas nu keur mah abi teh non teresep bau-bau gitulah. Ayo nyebrang sok bau hanyir gitu. Terus gitu teh kapal dengan terombang ambing angin. Terus itu ayo pemberitahuan ibu-ibu kita berdoa mau keluarganya masing-masing biar berselamat sampai ke penyeberangan. Nah, itu teh akhirnya berdoa. Biasa mah menyeberang teh 40 menitnya nyampe di Gilimanuk ke Tapang. Hari tambah 2 jam terombang ambing angin gede. Sing goreng teh wabi perhatikeun teh nya tinggal itu cuma aya 2 kapal anu di tengah anu sajen mah ada reueuh belah ditu Banyuwangi ke Tapang belah dieu Gilimanuk eueuh da sebenarnya mah Bali jeung Banyuwangi teh deukeut katingali nya penyeberangan teh karena arahna anu di Banyuwangi ka kieu nu di Gilimanuk kieu jadi tengah-tengah teh ceunah aya cerita majar di tengah teh aya pusaran cai gitu. Jadi menyeberang teh teu lurus jadi seakan berbundar gitu loh. Nah hari teh angin teh mun gede kok abi cicing di luar di dalam teh kok tambah pusing rieuh seueuh kaluar abi teh kitu asieun cenah naon dan ngali abi katanya yang mundar mandir teh cai laut teh ya pas kapal lagi cai laut nyebrot kabeh pada harita abi di tingkat 2 teu di deknya teu di handapnya batu ge seueus nu teu tarurun teh cing di mobil tapi abi mah sieun cing di mobil teh singkat pinggang naon gitu jadi naik lah ka luhur. Abi mikir ya mulai naon sieun di jero pikiran kitunya keluar abi teh lempang kan aya tempat bangku sarua di luar ya keluar eta angin gede banget halalu bernaonan di dinya tong sampah ge hibar
Gitu dah. Si ABK teh kalumpatan ayah sudah kieu. Bedak. Abi teh mending ngajret suara pak bedak gitu. Sing jerit jelema teh. Oh, jerit anu didinya nararai ka luhur nah. Sing horeng teh karena ombak saking gedena teh eta motor teh rubuh sampai mobil rubuh. Aya mobil Koldasa ninggal motor. Ih, abi mikir kira kok gede si angin teh gitu kuning teh nyampe mending lila kieu. Gitu teh. Itu mami teh kata dewangku tulangnya tapi resep. Terus abi kata ibu-ibu pada duduk di tempatnya masing-masing berdoa. Kan disebutin gitu teh ruasnya abi kan ruas. Tambah gede wae eta oyak-oyak kapal teh mending buat kieu. Abi teh ampun deh. Gua main naon kita ya Allah doa berkah selamat sekarang teh. Jadi abi teh inget soalnya kan 2 bulan nanti ya kapan di nona teh tenggelam gitu eta teh seueur gitu nu areuweuna teh bahkan aya nu teu kapanggih gitu. Abi ngadoa we ya Allah berkah selamat kaya naon batu teh ya karelen lompatan ampun subhanallah naon macam-macam dah. Allahu Akbar. Abi mah langsung lempang ka urut ka tempat anu sok aya rompi-rompi di tenang rompi panting ngojay teh nang saran teh sieun da abi mangarasa teh bisa ngojay becicing cinya beci coklat teh hareupeun teh ya fokus pintu tapi teh keselamatan rompi keselamatan tapi teh cicing nasib teh aya batur ibu katanya saya numpang sini ya bu. Oh iya silakan luas sejeuneun kunaon lila batur mah batur ke haruet teh bangku teh luas kunaon atuh ngadareut ke tanah batu balumpatan jalan lupis soalnya ada cainya cai teh ka jero kabeh basuh ku abi geuning basuh tuh padahal abi di luar di handap mobil teh cai marulu arek tenggelam kapal teh matuna cai laut arasup gitu nya kata ABK lompatan segala tenang boro-boro tenang abi mah ini astagfirullahaladzim kita teh arek maghrib sadar repet-repetnya ya Allah berkah selamat cukup dan teh tong aya naon abi nyamba teh nya berdoa bercecekelan teh batur mah lalumpatan careurik aya nu cerita ini mah kumaha mawa karesek lompat ke ditu jeung anakna sa ibu-ibu nyamperkeun deui ibu numpang duduk sebelah ibu ya. Oh iya bu silahkan kunaon ngararumput teh deket abi gitu da abi mah katingalina nyantai padahal mah teh mah reuwas sarua da komo abi mah teu bisa ngujan tapi abi mah bisa tenang da bising teh untuk tenang teh malah gugup malah aya naon gitu celaka cerodot naon gitu gigi gue nanti kabekan lagi cita-cita gitu tapi abi waspada misalnya pikiran teh nyaman kapal kira-kira dengdek mah abi ada loncat ke pinggir kapal ditekelan bari nyokot pelampung heula gitu siap siaga da hareupeun abi teh pelampung teh ibu-ibu teh curig lah berat tetep digandeng ibu-ibu teh ayo reuwas bebersih ya gitunya teh ibu ayo kita berdoa aja menurut sebelah abi teh
udah Tuhan Yesus berkati kami gini gitu. Tapi tinggal lirik, oh berarti orang Kristen gitunya. Syukur deh berdoa KB kan. Ayo budak orang kiri ke karunya. Habis itu ya Allah selamatkan Dewi ya hampura. Udah duit bicara ke mama. Habis itu nelpon sinyal ngadak-ngadak coba pas di film sinetron banyak di saat dibutuhkan sinyal teh leungit. Abi menis was-was gitu teh tuh bawa nelpon ayah sinyal teh hiji. Abi teh kieu kami ka SMS ka adik neng kan tetep berkah selamatnya nyata kunaon balas henteu dah ada bebeja nama besing keluarga teh pikiran gugup gitunya terus gitu teh tuh ombang ambing abi teh curi kayaknya teu kerasa batu mah tadi geura hitam abi beri ceklan bangku teh kan bangun wangi panjang ya Allah cinta tongaka di candak berpulang abi teh cinta masih loba dosa kene masih can bisa ngabagiakeun kolot bagiakeun anak teh gitunya masih loba hutang kene ku aya pikiran gitu. Berkah selamat ya Allah ka Bapak Dewi ke Bapak Abi teh ngomong apa tetep berkah tang tayungan anak lintah kejauhan pokoknya minta berkah selamat dah pokoknya mah ngacapruk dah gitu dah. Selama 2 jam terombang ambing ke situ teh tiba-tiba pas angin putih malah mau angin cek kabehan puji Tuhan jeung aya di sebelah abi anu jadi syukur alhamdulillah kabeh bersuka mulak tapi jara teh mah alhamdulillah ya Allah doa abi terkabul alhamdulillah ya Allah ya Tuhan abi sujud syukur teh di hati gitulah abi teh karasa da cirik ngucur batur mah cirik na tadi abi mah karak cirik da hawa ku sieun teh nangis kita teh itu arek deket nyebrang deket ada ricing ABK mamawa ieu pelan udah cair raras terus kita teh arek nyandar teh batu teh ada udang abi mancan mikiran sih malah kayak satungtung eta can nandar pisan mah udang di bangku bener dah pilih abi eta karena angin masih gede eta nek nyandar teh bledug yang lagi kos bom anu labu disododot anu ngejerit cerik barudak saking kureuwas teh angin merenya arek ngadarat ka pinggir tuh jadi bledug teh ka motor nu pangharepna marubuh abi meni adeg-deg aya naon deui sih aduh mudah-mudahan moal aya naon cenah kitu dibari naga di sisi ieu cenah moal aya naon oge cenah kitunya pikiran mah teh aya pemberitahuan dasar turun kada begitu turun pas turun teh suku abi meni asa ngalayang ngalangkah ge meni teu bisa odeg-deg nu salatri teh dahar asa ku kumaha ngalayang teh abi istighfar sebelaji turun eureun turun di tangga abi menarik korodot da batu tangga teh asup ke mobil bus abi alhamdulillah bus nanti kan tenar di sisi jadi dempet-dempet di mobil saja jadi bus abi mah teu diguling bus mobil di motor man saja mah 3 ruling asup ke bus di situ keluar dah kabeh dah alhamdulillah gitu kan pas abi asup harita teh ternyata anu sajen teh geus di jero tur gandeng cerita kiki abi asup teh tinggal itu set cigana mah urang doang gitu asup teh karakasin akhirnya keluar bus teh udah mulai cuci nah naon dan
ternyata teh dicai apa naon dah. Aya 5 menit lah lumayan. Abis teh hari teh bade nyisiram yang acak-acakan ngelapan mata bara non. Geurewas saking geurewas. Langsung minum abis teh. Terus di sebelah teh kan ibu-ibunya, ini mah turun teh dari Tuban. Lain Tuban ke Pribenten sih. Tegal. Ngomong nanti sama dokter. Ibu mau turun di mana? Katanya. Oh saya di Jawa Barat. Oh iya. Saya takut bu tadi kayak gini bu, aduh ya. Aku cerita sama bu, saya juga di sana di atas sampai nangis saya cerita lah. Akhirnya sila mobil maju deh berangkat dah dengan lancar gitu nya. Tepi weh ke rumah makan Pasir Putih. Originnya tarurun makan. Tapi hari tamau keganjilan unang. Cerita ieu teh sedikit keanehan, keganjilan serem dah. Tapi abi mah terlalu iya. Jadi dianggap pengalaman gitu. Nah, ke hari tadi dahar ke kamar mandi biasa dah bayar 2.000. Tapi kan namun mudik teh sok nyiapkeun duit 2.000. Soalnya 3 kali pemberhentian 6.000. Dan sok kadang-kadang aya anu maafnya anu ngamen gitu. Tapi sok alhamdulillah lah sok merek gitu. Pokoknya nyiapkeun lah anu receh-receh supaya aman. Gitu teh 30 menit dah narik deh karena abi ngerasa hari teh jam 10-an penting lah karena abi ngerasa harus tenang buka sepatu teh kan pakai sepatu tibang pakai kaos kaki doang ke selimut di bisa sare apa teh batu mah sarare tari brang Jalan itu no abis teh sare nyawa berajam ke sana dah ngahaja abi mah hari teh ke malam sana teh untuk nang kurang sare agak begadang gitu. Nah guys urun daerah Tuban berhenti ibu berhenti nah abis udah dah mana ya ayo servis makan cina curhat teh servis makan tadi udah jam berapa ya tinggal tuh jam 3 jam 4-an dah jam 3 sih kan segitu kan tarurun kita tumben besti meni lancar lah bang macetnya di dinya doang di Gilimanuk nggak gitu lah tarurun dahar Almi nanya mbak kano jaga makan dirinya prasmanan daerah mana nih mbak Tuban ya nah bahasa Jawa kan logatnya oh Tuban batasan Jawa Tengah Jawa Timur dahar tapi lapar tapi abi ngahajan tengah ada sambal simulus soalnya kan perjalanan jauh dahar kamar mandi jadi ayeuna mah daheula terus kamar mandi pernah baturan abi ke kamar mandi lah dahar ketinggalan ke bos jadi abi mampung sieun jadi daheula anggeus kamar mandi kan cuma sakedeung tah biasa nah abi nungguan deh handapeun bos beri ngali penting sebelum nah tiis gitu nah pas deh pemberitahuan bos sudah ada makan dan pasar Jakarta kan nyata ada 2 jurusan Jakarta dan pasar Jakarta jeung dan pasar Bandung abi mana dan pasar Jakarta ada turunna di Campek
Nggak teh angkat ngelar abi madak mau nama katanya aku dipotong mobil teh udah bersing salah teh dunia aku teliti jadi intinya karena 15 menit lewatan leuweung tiba-tiba aya nu moledog mobil teh nah abi cerita kieu abi karena meuli tiket na ngadadak jadi abi kebagian pang tukangna kursi nomor 2 dihareupeun kamar mandi. Nah di tukangan abi teh nu hareupeun kamar mandi pisan eta teh ibu-ibu jeung budak. Biasana abi mun balik teh sok besarnya saminggu deui eta mah harita ngadadak jadi kayak bagian pang tukangna. Nah situ teh eta teh gear anu peranti motor teh anu gerigi-gerigi teh cetak ka tukang nabi pas pisan ka tukang nabi teu deukeut abi kan di udah teh deukeut kaca da abi mah mesen tiket sok hayang deukeut kaca wae dak eta teh karena teh langsung loncat ibu semua menunduk tutup semua mukanya badannya abi teh hari teh da can sarare da kakarek tos dalahar larum muka dia geus eta kuna mobil teh dikencengkeun kencang banget dia teh ini kencang-kencang deui ya ampun dia empul-empulat gitu didarik terus itu teh mobil teh langsung belok ke pom bensin kan nya tuh loba mobil besar terus karena lompat naonna teu kadenge da wabe teh ningali masih luar mobil bus nu di hiji deui luar kabeh da pokona aya bus Lorena bus macem-macem lah bus aya Keramat Jati naon kalau luar gitu teh sopirna ayo keluar bu hati-hati alas injek pecahan kaca abi keluar kabeh sing horeng eta budak nu tukang nabi teh kaca ieu teh sukuna eta mana sarua na kaca ieu cenah anak abi kumaha orang Cirebon eta teh iya nanti bu turun sing horeng teh bus urang teh arek dibegal ku aya 8 motor leuwih dah pokona mah motorna teh dimodif kabeh teh aru lampuan barutut lah itulah pemuda-pemuda di dinya teh nyararang tah pokona mah eta teh meuni wani pisan udah tepi ka pom bensin eta teh di supir kabeh nya penumpang teh nu lalaki lompatan kejar eta teh kalabur dan motor otok-otok teh eta sebuncingan kabeh ngoreng teh kayak cerita ieu rek dibegal untungna bus abi teh pengalaman meureunan eureun teh meureunan di rampok jadi pas kir murag teh baedokeun kena kaca teh kencengkeun untungna teh mun teu kenceng mun eureun mah meureun araseup jeung eta teh geus kitu tas ibu jeung budak eta teh dibawa ka klinik dari motor di dinya untungna klinikna teh deukeut jadi nungguan sajam hari itu teh jam 4-an dah nunggu sajam cukup tapi di dinya nungguan bari ka toilet ngobrol-ngobrol geus kitu toilet cenah sabar ya AC-nya teu dihirupkeun heula cenah soalnya kan mobil teh kacana pupus jadi kayak paling di Cirebon ganti cenah gitu kabeh teh aya wae terus mobil teh bersihan kacana teh ditutupan pakai aburan naon sih spanduk gitu dah ayeuna geus anggeus nah arasup deui mobil teh lalauna geus kitu abi teh masih leuwas tuk. Nah lebah Semarang abi teh leuwas itu daerah mana Semarang tinggal bacaan alun-alun Semarang jeung batu mang sarare abi kieu da boro-boro sare nya keur maker di laut geum niruas kana tambah ku eta ya untung teu ka abi jadi ka tukang ka abi mah geus nyaho dah
gitu teh abi tinggal lenyap sore jam 4 jam pokoknya mah ada ninjak subuh dah tapi can subuh sih ada ngalenyap paling karaknya 5 menit tuh ngalenyapnya eta teh mobil tuh gajlug nya abi teh ruas udang astagfirullahaladzim nah sih batur ge rame lah rasanya aduh gitu teh abi teh can enggeunya ningali keluar jero kan itu geningan mobil teh meni poe ningali supirna doang sorangan internetna meureun kemana sare atau kemana orang teh nih dar teripu minumlah ada abi teh can ngeuh betul was sekurang tidur hata nah abi teh dinya teh kan masih kukur begini abi teh ningali merhatikan deh daerah mana ya cek orang teh gitunya rapet gitunya tapi jalan mana aktivitas gitu seorang teh marake tudung cetok ibu-ibu marake kebaya teh baya koneng samping teh samping mah di urang mah Sunda mah samping oke samping coklat tehnya batik coklat lalaki mah marake baju teh belang-belang make belangkon ieu di Italia marake celana pondok celana hidung tapi pondok sama tuur lah tapi itu marake sendal gitu abi teh ih daerah mana meni indah coba gitu abi teh nyawa ari teh tepikeun ka mana ya mikir teh di Semarang keneh gitu nya tapi teh nyawa tah da abi sempat ngalenyap hare ya eta teh jelema teh loba eta teh ngalewatan ke sawah teh nya jalan teh bae itu sawah beli sawah jadi abi tengah-tengah leutik jalan teh coba puting-puting aya nu di paderep gitu orang Sunda paderep ngalan pare aya nu digebot jadi ngagebot pare aya mau pacu teh meni indah akos nu di mana cukur teh suasana teh meni hening sepi eta kunaon aya imah kok marake lampu minyak tanah teh jempleut teh songsok sekurang teh di dunia kota meni can modern jadi gitunya ini okos nu jadul kuno ada aya mah zaman modern teh listrik teh pelosok asup tapi emang di mana cenah gitunya tapi jelema teh abi karak engeuh teh kieu jelema teh contoh meni kos nu barareda cenah beungeutna kunaon meni barareda cenah gitunya kunaon atuh sakitu panjang sapanjangna teh nya dari ngalikeun tertuju kabeh jelema eta teh ka mobil bus urang bus teh lalaunan dan karena jalanan leutik terus gajlugan teh jadi lalaunan jadi otomatis abi ge ningali anu jelema nu loba teh jadi kan geus teh contoh ini jelema teh contoh marake sendal contoh gitunya aya ibu-ibu diuk di imah gitunya beri dareup di mana teh okos nu make kamben teh nya terus kandapna samping kita teh teu di baju teh digerelung anu keun kikid nyirih teh urang teh daerah mana sih abi jadi inget ka abi kan sok nyirihnya ih teh ini alus teh gitu tapi kunaon jelema teh beungeut teh meni bararodas teh awak nama hidung kan biasa coklat tapi beungeut meni bararodas biasa sok eta teh meureun ka tiisan daerahna tiis meureun gitu bener teh abi mah pikiran naon malah tapi anehna teh jelema teh naringalina teh ka bus abi we gitu eta bus teh meni lalaunan jadi katingal kadengeuna teh ka dalam abi teh ngalewi ka sekeliling jelema teh meni talibra teu bisa ningali apa cenah teh pas abi gini ningali cenah teh bae jelema di luar cenah subuh-subuh aktivitas
gitu. Nah itu teh abi teh kan maloknya beteng turuban ya abi teh make selimut daya di mobil bus masuk di baris selimut hiji awan jeung bantang turban kieu tah teges hareup pisan bang turuban doang kieu nya da mikir teh tempat mana gitu meni aneh tapi abi pikiran nu aneh-aneh gitu nya anu mantap mikir teh bajuna teh sararua baralang celana pakai celana hidung para rondok teu marga sendal tapi jalan mana teh mun abi lewat teh gitunya pas parang lewat mobil bus teh langsung anu nyangkul langsung kieu ningalikeun anu ngagebot langsung eureun ningalikeun jadi naringalikeun gitu nya abi teh kan karena hordengna teh dibuka di mobil abi teh dikieun itu tuh badai begitu nutup make selimut tiba-tiba langsung tetun langsung langsung ongkos nu rame kurang teh abi teh reuas naon sih pasti buka teh seberang ayang jam ngenep banyak loh abi mikir loh di mana ya rumah motor mobil kayak numpak motor terus ningali di kursi-kursi jelema geus sarudang gitunya nu lewat ke kamar mandi aya budak nu ceurik soalnya gitu geus kitu teh mobil bus ge enang supir oge biasa karena aya ke dieu loh abi teh istighfar wajib kakak cik ini 5 menit aja kurang teh abi ningali jelas dan teh masih poek lo baju lemak tapi tiba-tiba kok saang kos nu dunia nyata apa tadi mimpi datang mimpi contoh abi tadi Ciwidey teh mimpi cek orang teh kitu nyata da abi macam sare contoh gitu geus kitu tah abi malah sok tadi di mana jasa mana tadi datang geus tepikeun ka Brebes kita desa mana sih itu nasi ibu nu gigireun abi teh siap-siap cenah abi cenah ibu saya mau turun di Tegal gitu oh ibu hati-hati jalan teh naheun ieu teh langga gitu mahina mah nah situ si ibu eta teh aya beureun sekitar setengah jam turun terus pamitan nya abinya buat hati-hati cenah makatnya abi teh suku teh dipanjangkeun beri itu bangka gitu beri mikiran aing panjang jalan teh meni apa cobaan gitu tadi laut itu mobilna di aya dagun eta terus tadi orang ningali segala ningali kampung gitu cukur teh nyata pan tuh contoh kita tapi malah abi doa-doa betah tiba-tiba si bermainan HP abi teh hareup ngecas HP geus kitu teh aya mah sajam cukup teh ku abi teh HP teh SMS-an dah teh beunanya HP teh karasa nyampe Cirebon di Cirebon teh turun aya nu makan aya nu teu da pokona mah terus si ibu anu nini teh nu tak mana turun di dinya nah gitu nabi menaraik deui turun di Cikampek bener pun ka mama mah jemput loh ada teh beurang da sikeun jam berapa 10 beurang jam 11-an dah jemput di mana di Cikampek jemput saha cenah cing gitu Dewi oh mana balik cenah itu beja harus stres mama abi teh langsung lompat ke Lebak bejaan amang dijemputlah pakai mobil ka Cikampek gerbang tol Cikampek enggak situ ya jemput goreng anak abi minum jemput PKI mah nah aku abi dibayar sih harunya ada walaupun emang sorangan nggak jemput
di daerah abi ka Cikampek kan jauh deh ya abi soalnya Karawang Barat. Cikampek kan jauh sejam lah. Terus abi dibelikan bensin. Akhirnya keluarga abi tak atuh akhirnya cara ulik peluk gitu ya aduh ini sono teh terus gitu teh beri ngeluarkan kopi mamah tehnya ngopi aja nek dar naon nih pokoknya mah recok lah teh micin teh yang bakso si emas teh udah biasanya kan kayak orang Solo jualan bakso cina si mana mau di seorang teh naon lah mi darman yang godok sarimi gitu naon cenah gitu cek teh maksud abi cerita gitu mama abi malah cek mama teh makanan mama mangkatan teh bija ka kolot teh doakeun kan mi arek mare surprise cenah gitu surprise cenah cek mama teh Omeng kaya ira mama angkat bija lah teh habisieun cenah komo eta cenah di laut mana teh bisa ngojay apa nya dan tapi jadi SMS si Ida doakeun teh si Ida teh teh temen ngomong gitu doang udah tuh bejarak balik nih ke hawer pikiran ke luar coba cina mulai naon dulur kalau tuh nyara raho cina gitu hampura lah rambut gitu cerita gitu nah eta teh cina berenang mana ningali gitu di kota mana sih cina meni kampungan kene di cina listrik nyaho aneh cek si Ida tekinya adi abi sah ke dunia lain mana teh meureun teh malah sok nyisinan asin eta beusna kumaha nya tuh kumaha ada langsung di Cirebon teh ganti bener beusna teh cek orang teh meskitu nya aman. Nah 3 bulan kemudian Dabi mah mudik sok balila 3 bulan karek balik di ka Bali gitu. Nah, abi teh kan geus babuh jeung supir eta. Abi teh ngomong, "Kak, Bang Yanto, orang Jawa. Bang Yanto, udah lama kerja di sini?" "Udah. Saya paling lama saya dulu kemarin ke sini pakai bis ini dapat masalah apa yang dibegal itu bukannya si gana mah nyebar iya cuma gitu untung kamu itu loh karnetnya itu kan kecelakaan si Arif yang mana yang rambutnya merah itu iya itu bisnya yang kamu naikin itu habis kejadian itu 2 bulannya kecelakaan itu bisnya sekarang udah nggak bisa dipakai itu kan si Arif meninggal katanya ya supirnya nggak apa-apa sih cuma Arifnya aja itu yang meninggal malah terus busnya hancur katanya tapi penumpangnya malah luka-luka 2 depan doang tuh abi malah ya Allah untung mereka selamat kita yang akhirnya hari abi teh sampai di Bali gitu tambal deui tambal ya buat alis masang bulu mata kalau online lah dari bisnis samping Bali kirim ke lembur gitu gitu ceritanya nanti nama mama katan jauh teh kudu minta doa kalau ambil jalan berkah selamat pengalaman abi mangkat teh kuat karena macet nyebrangna terus gitu saya di laut nampun dan gede tarik di rampung ikan ningali perkampungan gitu dah dipikir-pikir ku logika perkampungan naon sakampung baju nu sarua kabeh apa diharuskeun meureunannya di padarap teh marah ke baju sarua da mah mungkin tinggal deui mah teh lampu marulu lampu gitu ya songsong lampu minyak tanah zaman baheula gitu
geus kitu teh marak kebaya anu kebaya teh aya kebaya coklat hideung koneng geus kitu doang eueun kebaya naon marak tudung cetok zaman jadul gitu dah. Tapi nu mantak aneh teh harita teh kan masih poek pas abi nutup make selimut tiba-tiba langsung coba aneh teu aneh kumaha coba disebut dunia goibnya pantas tapi salarian ka dinya teman cukup abi nu ngarasakeun cukup tau nya sakit nya cerita abi kayak orang cerita-cerita daya nu lebih isieun dicerita lah nu aneh abi sok menangkeun non asal pernah jadiin kejadian aneh wae gitu mantap bisa dipikir ku logika aneh tapi awal-awalnya mah habis sieun tapi enak mah yang penting bakal selamat gitu turunnya tos nonton channel abi anu karak bergabung ya mangga di subscribe supaya habis semangatnya video deui gitu. Video-video nu seueur beri mah biasa atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.